tuh gagal gini orang. Gagal itu masalah paham dulu ya dikurangnya diinum kopi. Lain kurang kegiatan yang kieu we jeung kieu. Baru dak eueuh ieu teh ngenduaan we ieu teh. Ieu teh ieu makanya cuaca itu hujan itu banget cerak keren aja urang. Ieu tadi dia teh cuaca teh hujan. Oh, udah ngadukung atuh cuaca tiris kieu mah. Sok korea ka mamana. Sok pada brabe nih hari hujan teh sok pada make jas hujan dia memotoran. Malas geuningan teh ka mamana oge ari bere hujan mah. Sekalian ke warung dia payung-payung acan urang. Aing. Keamanatan. Amatan sama Upaya RT tadi teh. Apa nih tadi dinya tadi teh? naon Pas pisare ka dieu. Ayo cenah pangbejakeun ka Adit cenah. Mang. Pangnyiapkeun cenah fotokopi KTP cenah. fotokopi KTP. Jangan naon nya teh. Teu apa ka meureunna nek menang bantuan meureunhan. Meureun gitu oge. Jadi tungguan cenah. Ayeuna keneh. Kudu ayeuna meureun nya. Kudu ayeuna cenah. Tadi papangi da can lila, kapareus ka dieu. Oh segala isuk mana dibawa banyak ka desa langsung segala mana. Heeh, apa disuk Senen tah paet dari ka desa ngarek sakalian. Mun bisa mayeuna-ayeuna cenah kitu tadi amanatna teh. Oh, ini isuk mana menang bansos euy. Oh, atuh sugan we. Urang teh asa mau mana dompet di KTP. Coba tuh ngarak terek. Ya asa aya euy urang. Oh, heueuh urang. Eta geuning aya KTP, geuning geus disiapkeun. Hawa mah, kayak urang nyeun lah, HP urang euy. Dik nyeun ayeuna. Heeh. Sok atuh siapkeun ah. Ya. Kamera. Oh, geus ah. Maksud mana kumaha eta? Kan cenah Pak RT kudu aya fotokopi KTP tah urang ayeuna rek nyieun moto kopi jeung KTP jadi fotokopi KTP gitu. Aduh, ampun, aing geus salah paham deui ya budak. Aduh, ya kumaha pikiranna, aing mah kalah stres kieu mah aduh ampun. Lain kitu maksudna. Bawa fotokopi KTP. Lain foto KTP di jeung kopina lain. Lain atuh aing mah. Atuh gagal gini urang. Gagal itu masalah paham dulu ya dikurangnya diinum kopina.